Halo, wilujeng sonten baraya dulur kumaha damang tahurenan di video ieu abdi bere curhat lah sakediknya da atuh tadi ngomongkeun kumaha nyalurnya bisa jadi penyakit lah mending keneh diomongkeun ya gitu. Nah, kadang-kadang sih memang pernah sih urang ge baraya oge pernah ngalaman urenan pernah ngelakukan sesuatu lah naon gitu. Terus setelah beres melakukan sesuatu eta terus berpikir gitu orang teh naonannya tadi teh guna teh sih orang kekituan terus aya manfaatna teh sih jeung urang gitu jeung komo lamun batur geus ngilu komen mah nya kadang-kadang kan orang nyieun naon gitu tah terus komen kan batur teh amaneh nyieun naon sih naonan sih naon gunana sih terus manfaatna naon sih tah komo nu paling ieu mah mun geus ngomong-ngomong masalah duit gitu naon sih kituan aya duitan eueuh tah eta geus biasana mah ya sakali itu komentarna teh da model ieu nya saya kan nyieun channel YouTube kieu-kieuan terus ngomong di depan kamera di-upload di di channel YouTube ya kadang-kadang saya ge sok mikir sih naonannya urang teh nya euy teh mose aya gunana teh sih jeung urang gitu terus pada akhirnya ya uranan jadi duit teh sih kieuan sebenarnya nya kumaha nya ngajawabna sih da bingung da kamak-kamakan geda uranan kumaha nya tapi da memang kumaha atuh da nyaureun inti nama lah kieu we kan setiap orang teh perlu hobinya dan hobi jelema kan beda-beda yang biasana lamun hobi henteu tidak tersalurkan lah itu bahaya biasana mah sok jadi karena sirah gitu nyeri sirah dan sebagainya dan pikiran dan sebagainya gitu karena kan kadang amun geus digawe capek terus aya masalah gede terus teu kasalurkeun gitu ternyata bahaya ya urang salah sahiji hobi urang nya kieu we kitu nya maksudna naon aya nu nanya manehna naonan nya urang mah nya hobi urang we kitu terserah urang we kumaha oge maksudna terus manfaatna naon nyajang urang mah hobi we resep we urang ngagaweanana gitu kan jelema teh perlu kasenangan gitu mun jelema senangnya bisanya bisa sehat gitu maksudnya kan pikiran sehat awak jadi sehat gitu terus jadi duit ente yang ranah hobi lah batur mah komo kan hobi teh ngaluarkeun duit urang mah itu ngaluarkeun duit malah ya cuman kan modalnya cuman HP doang terus ngomong kieu nya geus gitu mun istilah nangke ngahasilkeun duitnya alhamdulillah lamun henteu nya teu naon gitu jadi dina masalah ieu mah urang nya kumaha urang lah urang-urang maneh-maneh gitu batur komentar naon nya terserah lah ieu mah hobi urang gitu da urangnya kan teu ngaganggu hobi maraneh gitu lah istilah nama dan memang komentar jelema mah kan memang gitu kadang-kadang sok menjatuhkan ka urang teh nya kadang membuat urang patah semangat gitu atau jadi pikiran ka urang teh nya geus lah memang aya momenna urang hirup nya geus lah maneh-maneh urang-urang gitu jadi selama tidak saling mengganggu yang tidak melanggar norma agama pang-pang nama dan peraturan pemerintah urang gitu ya geus bebas urusan emo watna urang nya terserah urang di dina urusan aya ieu jeung urang nya terserah ulang lah misalkan jadi duit henteu nya kumaha urang oge sih jadi duit alhamdulillah henteu oge teu naon gitu nah urang mah nya memang saya berpikir ka gitulah kan bae lah urang misalkan upload video we nyen video upload jadi video nya dina urusan anu nonton mangga misalkan mun henteu nyakeun bae urusan kayak jadi duit teu naon gitu nya misalkan dina henteu ge nya geus lah teu naon nu penting hobi orang geus tersalurkan gitu walaupun memang pangeunah-ngeunah nu digawe lah misalkan hobi jadi duit tah istilah nama nyangke lah urang bahas deui nya naon kumaha carana ngaranna hobi jadi duit gitu paling ngeunah-ngeunah lah gitu dari hobi digawean terus jadi duit gitu ya mudah-mudahan lah urang urang aya umurnya nanti oke lah urang ngobrol di masalah eta mah tawuran masalah hobi urang anu misalkan kadang ku batur teu dihargaan nya geus lah teu naonkeun bae da ieu mah hobi urang maksudnya teu ngaganggu sasaha teu ngaganggu batur nya geus we masalah dina manfaat teu namanya urang sorangan kan nu ngarasakeun batur mah teu perlu nyaho lah misalkan aya untungna dina masalah duit finansial nya geus eta mah da
aya alhamdulillah teu naon lah, urusan masing-masingnya masalah eta mah tong saling ganggunya itunya dulunya. Nah memang kadang orang sok ngerasa gitu sih, memang sok ngerasa sedih kadang-kadang mun ngadengin komentar apa tapi geus lah kan bae da memang komentar negatif pasti aya wae nya da kalaku mah ge pasti aya we nu komen ieu mah negatif mah kitu nyalurnya atau nonton videona mudah-mudahan aya manfaatna tong hilap ieu didukung channelna nya kitu nyalur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.